zanajah kunaon pangna kutukang mula saramait zanajah dina bagian raraina can ditutup salagi zanajah masih di lebet bumi can diacandak angkat ke masjid karena arwah itu sesungguhnya bicara, wahai orang yang memandikan dan mengafani aku, wahai jelema nu mandian kaula, wahai jelema nu ngapan kaula, nu ngapan kaula, wayahna ulah waka ditutup ulah ditutup beungeut kaula hayang neuleuh terakhir kali eus imah kaula jeung ahli keluarga kaula. Pak bujang-bujang gitu mait pada diibakeun arwah teh ngomong ngantek kadenge kudu hirup sebab lamun kadenge mabur kabeh. Maka berbahagialah upami ibu ngantunkeun punten ibu ibu teh damang di bumi memeh teh mameh pupus teh anak incu minantu ngariung urang anak cikal nu kahiji dina cepil mate mah Allah ulah leutik hate mah Allah teh lautan pangampura cek nu cikal nu kadua palih kencalin urang centelin jasad urang maos ar-ra'du nu katilu atana piminantu teu eureun-eureun maca surah yasin nu kaopat maca tasbih anak incu ngariung urang nuju sakarat mang maoskeun ayat-ayat Quran mang maoskeun istighfar mang maoskeun shalawat ngagedekeun hate urang yen Allah teh lautan pangampura bagja barwata susta nalika urang sakaratul maut kitu di mana urang sakarat setan teh dongkap make banget jika jelema nu dipika hormat kurang kadang make wajah kolot kurang kadang make wajah guru urang kadang nganggo wajah sesepuh lembur nu dipika ajrih kurang datang ieu setan mangrupa beungeut anu tadi teh nyarita kanu keur sakarat hei pulana hei nyai anu hei akang anu bapak anu tekadkeun ku anjeun agama Yahudi Nasrani teh agama hak agama Musa agama Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala mustafahu taklifan wa tashrifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam munazzimi ahwalil wara salafan wa taswifan wa ala alihi wa sahbihi nujumil muti'ina aqwala wa i'tiqada wa awsafan wa muqtadi bihim bi'ihsanin liyukmilu syarafan wa kamalan wa is'afan amma ba'd falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qadilin wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima sadaqallahul adzim wa yaqulu al-arif asy-syekh al-arif Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah kullu haqiqatin la tashhadu laha syari'atun fahiya zindiqatun ila al-haqqi azza wa jalla bijanahi ay al-kitabi wa sunnah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi Ya Rabbi balighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warḍa 'ani sahabah, Ya Rabbi warḍa 'ani salat, Ya Rabbi
khususan Syekh Bagus Ahmad Badri binti Bagus Ahmad Sayyidah Sunnah Rasulullah Purwatan Syekh Abu Yaqul Hamid dari Gusti Muhammad bin Muhammad Syekh Nabi Sanjak bin Syekh Guna Maksudari Ciwati Syekh Muhammad Sakit Rabbina Samsul Arifin Situjah Syekh Muhammad Jubir bin Muhammad Syekh Kiai Iman Abdullah Syekh Ya Rabbi warda 'anil masyayikh Ya Rabbi farham walidina Ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Imam Tabrani meriwayatkan hadis dalam kitabnya Al-Kabir, kemudian hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban. Ibnu Hibban mensahihkan hadis tersebut, riwayat tersebut dalam kitabnya Al-Fajr Shadiq. Hadis ini meriwayatkan satu waktu ketika ibundanya Ali bin Abi Thalib bernama Aminah Fatimah binti Asad meninggal dunia. Keluarga Fatimah binti Asad, keluarga Ali datang menghadap baginda Rasulullah. Bu, Pulau niku nyuwun sewu nyuwun ageng pangapunten langsung gaspol ya. Langsung gaspol ya. Saya ndak menyebut yang mulia yang terhormat, pokoknya kabeh sini kabeh para ulama iku mulya, para habib iku mulya kabeh. Lan kathah para panitia nggih kabeh. Lho sampeyan kan Jawa nih. Lho sampeyan iso ngomong Jawa. Lho tak jaga. Lho emangnya Cikicing masuk Pulau Sumatera atau Pulau Jawa? Lho kenapa kalau Pulau Jawa Anda nggak bisa ngomong Jawa? Itu namanya anomali geografik. Tidak setiap yang tinggal itlak Jawa bisa bahasa Jawa, karena Jawa terbagi nanti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Insya Allah. Ibu ini Fatimah binti Asad itu orang tuanya, ibundanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal. Menghadap keluarga Fatimah binti Asad, datang kepada baginda Rasulullah. Pak, kalau bapak ada keluarga yang meninggal, mohon maaf saya. Waktu keluarga kita meninggal dunia dulu, yang nyolatkannya Kiai Iman Abdullah. Senang gak Pak? Senang tidak Pak? Masya Allah Pak. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, yang datangnya imam masjid, yang datangnya muadzin masjid, yang datangnya ahli saum Senin Khamis, yang datang melayani orang yang ahli dalail, yang datangnya meskipun bukan pejabat, bukan kiai terkenal, tapi wajah-wajah penuh bercahaya karena asal ibadahnya kepada Allah. Datang takziah, datang menyolatkan jenazah keluarga kita, seumur hidup kita tidak akan pernah lupa. Betul? Loh, apalagi kalau yang datang nyuwun sewu sampean meninggal, yang datangnya Mbah Yai Babakan Ciwaringin misalnya, yang datang misalkan Habib Quraisy. Orang tua saya meninggal di Kaduhejo, Kadu Kawangpan gitu. Itu yang nyolatkan, yang tahlil sampai 2 tahap 2 gelombang. Ditahlil ke hari ke-7 2 gelombang. Saat itulah ibunda saya ikut meninggal dunia, baru 7 hari bapak saya meninggal. Sampai sekarang saya nggak bisa lupa.
karena yang datangnya para ustadz, para tukang azan, para muadzin, para santri senior, seneng rasanya kalau yang datang melayan keluarga kita meninggal orang-orang baik, Pak. Alhamdulillah. Bu, lamun ibu maut, keluarga ibu maut, nu datang artis dangdut kabeh atoh moal? Jawab jujur, atoh moal? Moal atoh. Jangankan artis dangdut, yang datangnya misalkan menteri, gubernur, presiden, Jokowi, senang tidak kita? Moal. Kok mau tangkurak Jokowi ini? Aing tadi resep kasih eta tiwa heula nepi ka ieu. Termasuk ke anak nasi jendol. Nggak apa-apa, saya ditangkap lagi lah, saya penjara lagi, nggak ada masalah. Saya bukan soal apa-apa kok ke Jokowi. Soal pembiaran terhadap 5-6 orang santri dibunuh di kilometer 50 itu aja yang saya bikin sakit. Kalau sekedar mereka di penjara, resiko perjuangan, tapi menghilangkan nyawa anak bangsa, rakyat Indonesia, pribumi asli Indonesia hanya karena ngawal Habib Rizik dibunuh dengan cara sadis, ini pengkhianatan terhadap Undang-Undang 45 dan Pancasila. Karena eta aduh memarahan kasih Jokowi. Bukan soal lain sih. Loh kok nyawa dianggap murah di negeri ini, Pak? Geus pugu ari korupsi mah geus pugu. Masalah korupsi mah boro-boro Jokowi aing dia menjadi pejabat lebih hebat daripada Jokowi. Masa Pak, lamun keluarga orang maut nu dangkapna jalan masalah oleh sanajan lain kiai terkenal, sanajan lain pejabat. Kana teh. Ibu nalika ibu maut nu ngalayatna ibu nyolakeun jangan disaloleh sanajan lain kiai terkenal, sanajan lain pejabat, tapi wajahna wajah penuh ikhlas. Masya Allah. Lamun kadenge arwah ngomong di dinya ibu, Masya Allah. Pan makruhnya hapunten, makruh hukumna nyandak zanajah atau napi dipayun zanajah dugi hamdul zanajah ke masjid dugi ke makam ngobrol di luar zikir makruh ditarikeun mun aya perlu ge kudu lalahunan ngomong teh tingawitan keluar ti bumi zanajah kunaon pangna ku tukang mula saramait zanajah dina bagian raraina can ditutup salagi zanajah masih di lebet bumi can diacandak angkat ke masjid karena arwah itu sesungguhnya bicara, wahai orang yang memandikan dan mengafani aku, wahai jelema nu mandian kaula, wahai jelema nu ngapan kaula, nu ngapan kaula, wayahna ulah waka ditutup ulah ka ditutup beungeut kaula hayang ngeuleuh terakhir kali eus imah kaula jeung ahli keluarga kaula. Pak, bujang-bujang gitu mahit pada diibakeun arwah teh ngomong ngan teu kadenge kudu hirup sebab lamun kadenge mabur kabeh. Mabur kabeh. Sareng Bu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nalika janajah bade diibakan. Arwah nyarios. Hei nu bade ngibakan kami. Kami anyar keneh. Nahan nyerina sakaratul maut pepejeuh anjeun ulah bedas-bedas teuing mersihan awak kami nyerina sakaratul maut karasa keneh ku kami nepi ka jero sumsum tulang kami. Ibu nalika engke ibu tos pupus arwah teh di dieu can diibakan teh. Maka berbahagialah upami ibu ngantunkeun punten ibunya ibu teh damang di bumi memeh teh mameh pupus teh anak incu minantu ngariung urang anak cikal nu kahiji dina cepil mate mah Allah ulah leutik hate mah Allah teh lautan pangampura cek nu cikal nu
nu kadua palih kenca kencalin urang centren jasad urang maos ar-ra'du, nu katilu adalah pimpinan tu teureun-eureun maca surah yasin, nu kaopat maca tasbih. Anak incu ngariung urang nuju sakarat mang maoskeun ayat-ayat Quran, mang maoskeun istighfar, mang maoskeun sholawat, ngagedekeun hate urang yen Allah teh lautan pangampura bagja marwata surta nalika urang sakaratul maut kitu. Amin. Sareng bismillahirrahmanirrahim. Tiap aya nu sakarat iblis mutus setan. Setan datang ka nu keur sakarat pura-pura jadi ajengan, pura-pura jadi tokoh nu ditika hormat ku si jalma nu keur sakarat. Tujuan setan nyamar rek ngabelokeun supaya iman Islam nu sakarat teu kabawa maut. Nauzubillahi min dalik. Ibu setan teh nyamar di mana orang sakarat setan teh dongkap make banget jika jelema nu dipika hormat ku urang, kadang make wajah kolot urang, kadang make wajah guru urang, kadang nganggo wajah sesepuh lembur nu dipika ajrih ku urang. Datang ieu setan mangrupa banget anu tadi teh nyarita kanu keur sakarat, hei pulana, hei nyai anu, hei akang anu, bapak anu, tekadkeun ku anjeun agama Yahudi Nasrani teh agama hak, agama Musa, agama Isa. Qabul wa it'an dina mana sanajan teu kulisan ngabenerkeun paeh teu mawan iman Islam. Nauzubillahi min. Mantak dina sakarat mah teu aya rahmat Allah mah cilaka. Kangjeng Rasul ibu punten tiap malam Jumat, tiap malam naon cing? Tiap malam naon cing? Tiap malam Jumat mantena sabada netepan ba'diyah maghrib teras netepan usap disebut awabin, beres netepan awabin mantena ceurik ka Allah ngadua Allahumma hawin ala Muhammadin fi syakaratil maut. Nabi wae cacak pangkat Rasul dijaminkeun surga, ngadua bari ceurik hayang dihampangkeun diringankeun dina syakaratul pangkat Nabi, pangkat naon? Masya Allah ya kan. Jadi tidak benar kalau nanti sakarat sia ulah hariwang asal sia beat kain, asal sia kuain dijampe engke sia modar di ojayan kuain sebut lain ngaran aing keur paeh. Nauzubillah min. Eueuh coretna. Lamun teu aya pitulung jeung rahmat Allah cilaka. Mantak sunah hukumna lamun jalma sering gering mes-mes ka rumah sakit, mes-mes ka imah balik saminggu ka rumah sakit, sabulan barobat deui teureun-eureun barobat jalan. Wayahna sunah jalma nu kitu mah nu tos kitu mah calikna mayun ka kiblat, sarena mayun ka kiblat. Ya Allah, teu kudu tuturung-tungan babalas. Mayun ka kiblat. Pasihan tasbih ku anakna, nyarios anakna sakumaha pesan para ulama, ma bapa seueurkeun maos kulhu saha jalma keur geringna nepi ka prakna anjeunna dugi ka hosna maot teu eureun-eureun keur gering maca kulhu, maka eta jalma ngagaduhan ahwal maqamat saperti jalma murid dina hiji thariqah. Insyaallah. Kan wayahna ya wayahna. Lamun boga keluarga tos sering gering wayahna pariosan lancingan lebetna bisi aya najis, parios gentosan. Mantak lamun urang boga kolot geus umur 60 70 geus teu boga salaki ataupun geus teu boga pamajikan, bagus nama kurang teh dikawinkeun deui, bapak urang teh dikawin. Apunten Pak. Anak ayeuna mah garoblok. Nek naon cenah bapak kawin geus kolot. Usia diurus henteu goblok. Bener kitu bener. Anak awewe sibuk ngaulaan salaki jeung anakna ku ada kewajiban heulakeun salaki batan indung bapana. Anak lalaki nu boga kewajiban ngurus kolot
kolot ge sami samporet waktu keur kolot nu gering geus kolot boro-boro kitu komo lalaki anak cika lalaki ari lalaki ge percuma lamun lalakina jelema susis jelema susis komo golongan lalaki sing buka majikan ya silakan mantak mun boga kolot geus kolot bubujangan geura kawinkeun lalagasan geura kawin. Bapak urang teh lain butuh awewe, lain butuh kebutuhan biologis, mohon maaf, bukan karena syahwat farji, bukan, tapi karena ada padu, ada padong Allah. Barang siapa orang yang punya suami atau sebaliknya yang punya istri, banjarana ditikel ku Allah, nu kadua mun aya naon aya nu ngurus lahir batin. Amin. Ya ku anakna mah teu diurus, teu diurus. Bohong anakna. Ya kakolotnya kolot bohong. Pada batas warisan apalah kuburan bapak nama pura-pura teh nyaho. Aya begitu aya. Masya. Sarang lu bismillahirrahmanirrahim. Maka sunat hukumna di mana aya nu teu damang enggal-enggal dilayad. Ari adab ngalayad nu gering tepangan anjeuna ulah lamiteun kacuali nu geringna betaheun posisi nu ngalayad caketeun nastakana bere bubungah yen gering teh keur dirahmat ku Allah wios teu mawa jeruk wios teu mawa cau da barang bawa ge dihakana kudu nungguan lain kudu gering beres gitu kan Pak hapunten sarang Pak bapak-bapak bismillahirrahmanirrahim pang abdolna pang utamana ngurus janajah dimulai ngibakan dugi kangafan manggul janajah adalah asobah si mayit anak dulur si mayit eta pang abdolna mula sarang kade pang abdolna anak dulur si mayit anak saha anak dulur si mayit hapunten. Apa tidak boleh? Kan sudah ada ustadz di kampung, betul, tapi ustadz di kampung yang ngurus dampingi sama anak saudaranya si mayit punya teteh, tetehnya punya anak, itu lebih utama. Si mayit punya adik, anaknya adik mayit, itu lebih utama mengurus jenazah. Dampingi dengan para ustadz kiai yang biasa ngurus jenazah. Pan abdo lalu manggul jenazah teh alok siapa dulur paeh seselfian doakan ya aku sedang berduka cita pamanku meninggal dunia jajak siapa aing nauzubillahimin bu aya nu maot mah teu kenging nyarios tarik-tarik mun aya kaperluan mah dihartos keluar janajah ke bumi dicandak lalahunan salengkah lengkah kadua lalahunan lengkah katilu lalahunan ieu isyarah yen si roh eta mayit nyaketan mayit nyaketan janajah bari nyarios hei mamang hei alo hei dulur kami nu manggul janajah kami ulah gagancangan kami hayang neuleuh imah kami terakhir kali ninggalkeun ieu imah mantap lalahunan salengkah dua lengkah lengkah tos di lengkah nembe stabil mapah bari ulah eureun zikir la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadur rasul sadiqul min la ilaha al malikul hakul mubin muhammad sadiqul wa'dil sumping ke masjid para ajengan para ustad tos ngarantosan palurah ngantosan RT RW ngantosan utamina masyarakat ngaleut di masjid tos di sisi-sisi masjid teh sanes tos ngantosan begitu aya jenazah lebet cirina mautna jalma saleh kalebet masjid lu bade nyolak hati-hati lamun aya maut hari-hari we jelema rek nyolak hati-hati mungkin something wrong little wrong mungkin ada sesuatu yang salah
tapi lamun aya janaya terus jangan ciri minas sa'adah. Amin ya robbal. Bahagia rasanya kalau keluarga kita yang meninggal, yang datangnya mama abu ya anu, ulama anu, kiai anu, bukan mubalik. Maaf, mubalik belum tutup kiai pak, saya ini hanya mubalik, entertain kan sok kataripu umat baik. Hari kain cium tangan bulak balik aika guru ngaji ejah-ejahan di lebur ngan tadi rengkas aku si acokorna bebal. Maaf apa sim kuring atau pak dikium kil-kil ke masyarakat tidak pak, mohon maaf di mulia-mulia di hebat-hebat kita atau kena mun berkat gede ya mau balik begitu jurus. Mohon maaf pak, apa bahagia tidak saya dengan almarhum Abu Uci sudah biasa. Jemaah rotinan kami di Tangerang sudah 4.000 5.000 lebih pak, udah biasa pak. Apa atau tidak pak, lamun masyarakat tuh bisa ngabedakan mana wajib ain mana wajib kifayah. Ini bahaya pak. Kenapa tabligh akbar rame begini? Bagus syiar, tapi ingat ada yang lebih utama dari tabligh akbar. Ngaji rotinan maaf terhadir kena tabligh akbar jika kiamat doraka. Saya diundang ke Sindang, yang hadir cuma 3 orang, panggung besar, nggak ada apa-apa, nggak masalah. Orang Sindang dosa doa. Abdi ceramah mau coplak di dia pak, nu ngadengkeun tiluan doraka orang Sindang moal pak. Sasindang kagugurkeun kewajiban kudu tiluan sebab wajib kifayah. Hampura. Abdi ge moal putus asa, moal kecewa, nu hadir ngan tiluan, teu masalah tiluan nu penting tina tiluan bendahara. Loh saya objektif kau ngomong loh. Lebih iya yang bergede sobo. Ya begitu. Tapi hapunten pak, Bapak gaduh minggonan di masjid sakumaha kakantun pangersama maajengan Eman Abdullah rotinan wengi anu Bapak terhadir karena carape, Bapak terhadir karena awak nyeri, Bapak terhadir muriang sakedik, Bapak terhadir karena ayah halangan seolah-olah halangan teh karena ayah sema, karena ayah kesibukan anu karena carape, karena gering. Mohon maaf lamun geringna masih kuat lempang. Bapak terhadir karena muriang sangmet, Bapak terhadir karena sangmet, karena hoream, karena capek. Demi Allah termasuk perbuatan dosa wajib taubat terhadir karena rotinan sekali. Takbir. Jangan dianggap sepele pengajaran. Sepanjang ngaji rotina sakumaha dina Said Habibullah dina Jadul Muslim syarah hadis muttafaqun alaihi Bukhari Muslim wa jahilun li fardi ainin lam yakid itlaqu salih alaihi fatari li annahu bi tarkihi ta'allum lam yani fasiqan yaqulu ulam. Sepanjang ngaji rotina maca kitab, fikih tauhid tasawuf, fikih tauhid tasawuf. Mun teu hadir kana ngaji bab tadi bab 3 teh fikih tauhid tasawuf anu ilmuna fardu ain diajina, maka doraka jelema nu hajat teu hadir. Ngadengekeun aing mah teu wajib ain. Awas ibu lebih utama hadir kana rotinanya. Ieu mah sebab ngadenge korina internasional mau balikna pila daratang sudah roboh. Ameh naon? Mending lamun seimbang jeung ngaji rotin. Etak mudah-mudahan ngaji rotina pinuh juga ke ibu-ibu. Amin. Ya Allah. Ari 30 ekor. Benar gitu benar. Insya maksud saya begini loh Pak, Anda jangan membedakan penghormat, jangan salah memberikan penghormatan kepada ilmu. Yang mesti Anda daya, yang mesti Anda hormati dengan sepenuh jiwa, yang perlu dituturkan nu jadi kudwah, jadi uswah. Malah ilmu balik kiai dilem. Bu punten, ai di Sindang sok aya nu pae. Mun di Sindang aya jelema maot sok mandi sorangan tara. Lamun aya nu maot di Sindang tiba-tiba nangtung uing mani heula kabur moal jelema. Punten, dupi mandian mait jeung mandian orok benten teu. Naon nu ngabenten teu? El mukna. Tah, lamun masyarakat
para ustad para kiai lamun masyarakat geus mbu ngaji rotinan geus teu nuturkeun kana ilmu fardu ain di lembur ajengan ustad di lembur dianggap sampah dianggap purku tutut dianggap naon bincarung dianggap manuk anu teu boga harga geus Pak isukan mah disindang mun aya nu paeh antep titah dipandian dicuci setim motor tuman tos sareng bismillahirrahmanirrahim bingah amar watasuta lamun urang maot nu nyolatkeun seueur bari jalma sarae ustad para santri tukang adzan di tiap masjid imam-imam masjid jeung musola kokolot lembur kiai nusok ngawuruk masyarakat sadidinten bagja amar watasuta disolatkeun ku aranjeuna dijajabkeun ka pakuburan ku aranjeuna ditalkinkeun ku aranjeuna didaroakeun ku aranjeuna kantenan Ummu Fatimah binti Asad didoakeun langsung ku Kangjeng Rasulullah insyaallah. Abdi mah ya Pak lamun abdi maot misalkan nyolatkeun abdi teh misalkan Abu Ya Murtadha Abu Ya Thaib putra mantu Abu Ya Munpasir Abu Ya Munpasir sadinten sawangi maca salawat Jibril 150.000 kali barang tuang leueut tidak pernah memakan dari pasar nuang cau kedah melak sorangan uyah wae tuangna demi Allah upami buka saum uyah wae kedah kengingin anjeunna keng santrina ti sisi laut merah bujang-bujang ku anjeunna lamun sumping para putrana pumping para mantuna nu jaranten Kiai Arapik Wararo nyolatkeun jaga jasim kuring baca amal kasih masya indah rasanya kematian seperti itu. Nu urang sering nyarios, urang sering ngadoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihu husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Kita sering minta husnul khatimah. Salah satu ciri husnul khotimah tinggali menyolakeun anak. Tapi kita kadang-kadang bangga lamun rek ngakadang anak karena ada pejabat, karena aya boga bentang, karena boga jabatan tinggi datang pakai jas, pakai dasi, tiba-tiba dijieun saksi perkawinan anak kita, padahal orang yang datang pejabat itu tidak kenal dengan calon mempelai pengantin. Nauzubillah iman hari ustad imam masjid di sisi yuk lagi di belah juru. Naudzubillah imin. Maaf saya bukan anti pejabat tapi tempatkan sesuai porsi. Saya bangga dengan KDM sebagai gubernur Jawa Barat membangun peradaban yang bagus, sejarah Sunda bagus, membangun jalan bagus, mengentaskan kemiskinan bagus, membangun selokan. Saya bangga dengan KDM, tapi ingat urusan agama, tahlil, ngaji, ibadah, tauhid urusan ulama, bukan urusan KDM. Hidup Bapak Aing, hidup Aing Bapak. Nah, Anda cinta tapi Anda harus objektif menempatkan sesuatu. Insya Allah. Aduh hapunten ibunya, Abi ngap-ngapan belajar atau sehat. Saya kemarin di Haulan Syekh Muhammad Hamim Hafidhul Quranil Azim di tempat beliau di Banten, di kampung saya di Abu Ya Wasi Fauzan bin Abu Ya Busra bin Muhammad Ibrahim bin Hamim bin Syekh Rahmat yang dipuji langsung oleh Syekh Nawawi dalam maddah haulanya Syekh Nawawi. Eta beres ngaos telat imam abdi ti enjing barang beres jam setengah hiji keluar tina mobil solo rek pingsan muntah-muntah ternyata angin. Bener kata Nabi, hati-hati dengan angin. Nauzubillah min mata ulah penting teh setengah 11 beres ngaji insya sudah penting-penting salat subuh kabarerangan sia teraskeun ibu teraskeun kan tenan ieu mah nu ngaduakeun Sayyidul makhluqat Sayyidul Habibana wa Nabiyana Muhammad
baheula malaikat ku Allah dibejaan kami rek nyieun khalifah nu ngaran Adam teh Nabi Adam nu semangat karena rencana Allah ngan opat malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail bisa dilihat dalam tafsir Al-Ibriz barang bu Bismillahirrahmanirrahim 4 malaikat tersebut semangat-semangatna wangkit diuningakeun ku Allah rek diciptakeun Adam jeung hikmah dijieun Adam sementara golongan malaikat awam anu moal aya uninga ngaranna jeung tera moal aya nu uninga tugasna kecuali Allah nu nyieunna jumlahna moal aya nu nyaho Allah nyaliran nu uninga sebab Allah nu nyieunna ari malaikat awam jumlahna teu terbatas ku urang mah saukur wajib iman aya malaikat anu namina khusus tugasna khusus jumlahna khusus yakni aya 10 tingawitan Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Rakib, Atid. Urang mah wajib uningat ka ibu eta di samping wajib iman. Tapi kita tidak wajib iman kepada malaikat selain yang 10. Hanya kita tidak wajib tahu namanya, tidak wajib tahu tugasnya. Yang diberitahu Allah kecuali yang diberi nyaho ku nabi ti Gusti Allah. Nembe urang uninga aya malaikat anu di luar nu 10. Bu, malaikat di luar nu 10 mah geus pesimis. Nabi Adam rek dijieun teh kalaka unjukan ka Allah. Dina Quran dihikayatkeun ataj'alu fiha may yufsidu fiha ngangge amjah istifham ingkar. Sarang bu, Bismillahirrahmanirrahim. Saur Imam Tobari. Malaikat awam unjukan. Ngaranna ge nu awam. Can naon geus protes. Ya kurang ilmu teh. Naroskeun ka Allah. Ataj'alu fiha nah bade ngadamel Gusti ulah Gusti ngadamel man ka Adam piha di muka bumi ieu nu unjukan teh lain malaikat nu 10 komo nu 4 tapi malaikat awam malaikat nu khusus mah utama nanu 4 semangat Adam bade didamel tuh nu 4 mah semangat Pak karena dibejaan ku Allah cek Allah teh ka Jibril kaula kami nu agung rek tieun Adam engke ti Adam bakal bijil sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nu 4 mah semangat atau maka begitu Allah menugaskan Jibril ambil sekepal tanah dari 60 warna tanah yang ada di dunia maka Jibril turun ke Al-Ardu kepada Al-Ardu kepada bumi Jibril turun ke dunia ibu rek nyokot sakepel tanah tina berbagai unsur tanah tina 60 rupa warna tanah rek dijieun bahan baku Nabi Adam alaihi begitu Jibril lungsur ke alam dunia ya Al-Ardu lapisan pertama dunia ada ayat 7 lapis dunia teh lapis pertama dunia Al-Ardu ngarana nolak Jibril bahasa ya bumi hei Jibril rek naon anjeun turun ka dieu kaula geus nyaho anjeun rek nyokot sakepel tanah tina bagian kaula moal ngijinan sebab baheula ge dijieun ku Allah khalifah ti bangsa Banu Jan turunan jin golongan jin ngicingan ieu bumi kami gawena nyieun karuksakan gawena nyieun
Jibril kami mamual merek balik deui Jibril ka Allah cek Allah Ijrail maneh ditugaskeun nyokotan ke dunia. Mikail gagal samikos Jibril. Israfil yang ketiga gagal. Kaopat Ijrail kakakarak ieu mah KPK. Ieu mah KPK, ieu mah Rasid Baswedan. Novel Baswedan kawanina Pol jika Abraham Somad. Entah ketua KPK kudu diganti ya kedeung deui amin. Kapolri Listio segera diganti amin amin sintari nasi sieun-sieun teuing ku si Jokowi amin sieun-sieun teuing satu kita ini rakyat kita ini merdeka polisi punya pistol punya senjata dari duit pajak kita apa mereka tuh pelayan kita jangan sombong depan kita betul iya kita berhak mendoakan supaya Kapolri diganti sebab kesilatain bosan dalam menghina nak buat termul wungkul pusing aing nenjona karunya saya kasihan kepada Bapak Presiden kita yang kita cintai Bapak aing hese nyebut aing saprak Bapak eta jeung si Jendol aing jadi hese nyebut. Ya saya tahu, I know him, saya a lot of knows. Saya tahu banyak tentang Prabowo. Saya yang bawa 4 bus dulu ketika beliau pertama dilantik jadi Danjen Kopassus via Mas Sapri Samsudin yang sekarang sahabat kami menjadi Menteri Pertahanan. Saya bawa Kiai 4 bus waktu itu ke Danjen Kopassus. Di halaman koran pertama Kompas, headline itu wajah saya dengan Pak Prabowo dan Sapri Samsudin. Saya percaya Prabowo tidak akan menjual tanah air ini kepada asing maupun asing. Amin. Saya percaya ada sabta marga di dadanya yang tidak akan menjual emas, tembaga, perak kepada asing. Dia ingin rakyat ini makmur. Amin. Maka Prabowo tidak pernah ngomong jelek kepada umat Islam, kepada Habib, kepada ulama. Tidak pernah. Cintanya beliau kepada negeri ini luar biasa. Apalagi Bang Sapri, jangan diraguin dah, udah. Saya kemarin tabligh akbar di Tambora, ribuan manusia di Jakarta Barat. Saya katakan kita doakan Bang Sapri, kita doakan Bapak Prabowo. Amin. Sing panjang umur Bapak iya gara-gara jeung si Jendol aing jadi hese nyebut. Anda boleh cek kepada teman-teman aktivis Majalengka. Saya sebagai direktur pemenangan relawan Prabowo Hatta 2014, saya korbankan duit pribadi saya ratusan juta wallahi. 2019 saya berjuang untuk beliau dengan Sandiaga Uno. 2024 kemarin aing bari peureum sabeul lagi nyolok manehna keneh wae. Peureum aing sabeul jos we perborok aing colok. Ningali setan main teu hayang si Jendol main teh. Si planga-plongo pupu papam. Si eta si girban. Lain girbok. Masya kita doakan beliau panjang umur, amin. Sebab Pak, mohon maaf, kalau beliau tidak panjang umur, nauzubillah, ceos Pak, darah akan tertumpah di negeri ini. Dan kalau itu terjadi, naik orang kedua ini, saya siap mati melawannya. Ngeri banget. Sekarang kepresnya Jokowi tentang PKI, kan zaman PKI, zaman Jokowi PKI diberi maaf dan diberi santunan sebagai korban. Lagi digugat oleh anak-anak Jenderal Ahmad Yani ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mudah-mudahan kepres itu dicabut, amin ya rabbal alamin. Aing pusing, aing geus mesen mobil SMK 7 cahaya lebih aing. Itu rajola mobil Cina, tukang bohong ke siapa. Nauzubillah ini. Awas. Urang doakeun Bapak Peksa. Kayak saya gitu. Masya balik deh. Ini ada mau diciptakan. Begitu Ijrail turun, bumi nggak bisa melawan. Kata Ijrail, hei, kamu makhluk, aku makhluk. Aku ditugas oleh Allah. Sementara kamu belajar mengambil pelajaran hikmah dari trial and error ketika jin menjadi penguasa dunia ini. Aku tahu jin ketika berkuasa, rakyatnya jin, pemimpinnya jin, banyak maling, banyak korupsi, banyak pembunuhan, banyak perbuatan yang zalim dan ingkar. Aku tahu ini perintah Allah. Aku tidak tahu hikmah Adam diciptakan. Terserah kau mau atau tidak, aku ambil tanahmu. Nyerahkah ku Ijrail? Kau udah bisa ngalawan Kak Ijrail, Bapak Raja Oon yang modal.
Firaun di lampu serap-serap teh mun hayam negeri aing disorot umur-umuran aing aja disorot ku lampu melaan tukang shooting maruk teu panas udah panas aing disorot sakaliana itu sia kekeb aing ka kandang sidanan nabi sidanan ayo sambil istirahat saya sidanan nabi Sidi Muhammad Amin Qutbi Habibin Nabi Syaikhul Qadir Al-Jani Habibin Nabi sidanan yang kencang sidanan yang kencang sidanan Syekh Abdul Al-Jani Habibin Nabi Qamarun ayo yang kencang teruskan kali itu tuh apa tante siapa apa nak kena wajah milu tanpa lama kait dengan wa oha wa inju wa me bu doakan di puring ya pak doakan mudah-mudahan ayat tanagana kita kisah ketinggalan di karena ting kuntilanak ting apa poek kamu baru orang patut hera yang lain gitu nggak tahu saya sejak 97 saya menikah dengan someone is very special so just enough one love one kind one wife one everything saya cukup satu istri satu cinta kekasih hidup saya yang mendampingi saya lain naon eta aja Bah Haji mah terkawin tahun 87 ingat ya jalan Cikijing jadi saya besok nikah semalam saya masih ceramah di Haji Juk yang di Cirebon buat nambahin ipekah lo karena ya Bang Haji mah kawin sugan sapera ku indung bapakku mama jeung ku umi demi Allah teu sapera acan geus paek geus aot mana aing tadi ke kuburan saya menikah 27 Rajab di Tasikmalaya abdi orang Pandeglang asli uyuhan Pak majikan aing baekeun jatah di nama embungeun kan paling dihantam 3 poe 3 beuting lah modal saya kan cuma itu anjeuna usia 16 abdi 30 bayangkan be abdi sok adan di masjid bapak nak ada bapakna ketua DKM asal aing adan di alus-alus poin adana tapi Pak Pibojon teh ibu masih kena geleugeun kan nyebutan naon cenah santri kolot di Banten modal pajut gepeng wingkul tapi kan saya santri kalau sudah layar berkembang pantang surut layar ke belakang pantang surut angka ke belakang mindakadu in sohbatan abana wal famu haisu min hubana dalam Ibnu Malik dikatakan bersahabatlah berkenalan baiklah bermuasyarah baiklah dengan bapaknya maka engkau akan memperoleh putranya atau anak deketan poin bapak mun panggil jeung anak jeung pamajikan ibu ka imahna kieu bae manyun terbalik aing di kobong 3 poe penuh keluar di kamar hantam ku aing kuan aja ngapa isin turu dan surga batal singa batal semua santri kadukawa begitu khatam alfiyah dan dengan Yaman pasti jarah ke leluhur saya itu kampung saya leluhur saya makanya aing turunan singa batal kalih kubikang tasih mbate ku mantak bagi kainnya pun gojong ini macam sadar-sadar karena pun di kepala ini Pak
Ini versi Mama Kiai Haji kakak ipar saya, Kiai Haji Obay Hasan Basri Walid bin Klok Rawa. Itu di kepala manusia ada ba'is musta'is, ada mudrik muta'arif, ada kuatul khuyala idayal persepsi yang melahirkan irodah hadisah dan kudroh hadisah, bukan dina akal tapi dina mudrik muta'arif. Ini kayak kuatul muharif, kuatul mutasarrifah, kuatul hafifah. Jadi dina saraf sirah hati-hati, mantak ulah menjedukeun sirah. Kalau anak kita jatuh bagian kepala, segera dibawa ke dokter, ke ahli. Hati-hati benturan kepala, sangat berbahaya karena dia memiliki saraf optik yang sangat miliaran jumlah dan sangat sensitif. Mantak temenang heureuy ngajedukeun ulu jelema, itu tidak sopan sama sekali. Itu istri saya kepalanya belum normal. Sebab sering saya tanya, kan manggil abi teh abah, mam, bisa bilang saya manggil mami nih, your husband is. Ya, saya sering by conversation by English with my wife, Sanajan saya lahir di tradisi saya alumni pesantren Balai Rombeng, Tumila sudah biasa puluhan tahun di pondok. Tidak pernah saya pesantren di pesantren mewah, tapi saya kursus bahasa Inggris setahun setengah, saya kursus bahasa Ceko setahun lebih. Jadi saya senang bahasa karena bahasa adalah jendela dunia. Sehingga ketika diundang ceramah di Singapura selama 10 hari, I by English stage buat Islam. Saya dikatakan Islam dengan bahasa Inggris supaya marwah santri itu punya kekuatan daya berkaining di hadapan dunia. Ulah kerma santri wudhu kapecus jejak sekolah. Amin. Mudah-mudahan santri Fadilatul Hikmah tambah hebat. Amin. Meskipun kitabnya tidak kitab besar dan memang sekarang tidak diperlukan kitab besar. Kenapa? Nu ngajina Allah. Cukup patul muin kahandak, tapi kemampuan mendistribusi pengetahuan, mentransformasi pengetahuan, mengistifadah bahasa ulah eleh ku sarjan. Amin. Ya Rabbal. Saya sering tanya ke istri saya, mah, yang husband ini, lain ku sama mirip siapa suami kamu? Kita pemajikan aingnya jawab, ih abah mah kayak Ahmad Dhani. Berarti kan can normal iya. Eta pengaruh diahin wahlin dari kene. Masya Bu, ieu mah disuhunkeun duana langsung ka Kangjeng Nabi. Ari Kangjeng Nabi tingawitan Allah rencana ngadamel Adam nyiptakeun Adam, Jibril, Mikail, Israfil, Ajrail mah semangat sebab geus dibejaan ku pangeran. Hikmah dijieun Adam bakal bijil utusan anu terakhir nu jadi sumber cintana Allah, nu jadi cinta Allah nu pangpadagna panghageung agengna ridho Allah kamantena rahmat Allah kamantena sayyidna para rasul sayyidna kabeh makhluk sadaya makhluk teu aya nu leuwih hebat batan habibana wa nabiyana Muhammad. Teras ieu tanah disanggakeun ku Ijrail ku Allah didamel awak Adam can aya nyawaan terus dikeum dina walungan 20 poe 20 peting 20 poe. Eta jangan kira-kira walungannya di mananya? Moal di Dharma gitu. Kan itu wajib nyangan. Cek India mah, cek orang Hindu mah di Sungai Gangga. Kan itu wajibnya kok. Barang tos dikeum awak Adam nu tina tanah teh ibu tina 60 warna tanah aya unsur emas aya unsur perak aya unsur tembaga aya unsur anu dijieun bahan baku awak Nabi Adam can dinyawaan dihear-hear geus 20 poe 20 peting ditaekeun ka darat dihear-hear supaya ulah bau taneuh supaya ulah bau mantak dina diri urang aya unsur tanah lamun pase wae jeung dulur eta dijieun tina unsur tanah sengketa kan ulah salah Bu. Allah nyampurkeun punten Pak spermatozoa dina rahim ibu eta kumaha campur tanah di mana lamun ibu maotna di Bandung berarti nyokotanna eta malaikat di Bandung wallahi lamun urang maot di Mekah baheula keur di alam rahim dicampurkeun jeung tanah haram Mekah matak seueur jelema hayang maot di tanah haram Mekah lain bagianana lain campuran tina haram anggere mete maotna teh di naon di Cidulang untuk di Mekah. Tapi Mbah Maimun juga beliau nangis
kalau sedang baca qasidah, saduna fi dunya fauzuna fil ukhra bi khadijatal kubra wa fatimata zahra bi khadijatal wa fatimata. Itu kalau baca qasidah itu Mbah Mun tuh nangis, Pak, nangis. Dan dia begitu cinta kepada Sayyidatuna Khadijah. Sekarang Pak dikubur yang dekat Khadijah. Mohon doa Pak, kami mau besanan. Ponaan saya tanggal 13 besok akad nikah dengan cucu kandungnya Mbah Maimun juga. Insya Allah nanti Gus Bah hadir, saya hadir, Mbah Najih juga hadir, Gus Yasin, Gus Ridho juga. Mohon doa supaya lancar Pak. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Kumaha dicampur nak, batal pun bapak dicampur ke nyintan Cigondewa, kayak tadi Cigondewa. Nuri pula mau dicampur ke nyintan Pantura gitu. Cilosari, akhirnya di Cilosari. Masya iya Adam ditayakan kadarat 20 peting dihear-hear di trailer supaya ulah bau tanah tos 20 poe di poe teh di poean teh ya ditayakan ka surga nembe di nyawaan nembe dinya tos dinyawaan di ilmuan diabenkeun jeung malaikat hormat ka Adam ku unggulna ilmu Adam ti Gusti Allah. Teras Adam dipiwarang rihlah ilmiah KKN survei karena makhluk nu dijieun ku Allah. Barang Adam nuju ningalian rupa-rupa makhluk di surga aya sepasang merpati keur bobogohan keur bobo silih pacok ngaranna ge manuk. Lamun aya jelema silih pacok memeh kawin teu beda jeung manuk. Tuh urang mah jelem barang Pak ieu manuk merpati teh keur silih pacok. Nabi Adam ngarteg manana indahnya hidup tidak sendirian punya pasangan. Mun urang mah ayeuna nya mun hirup sorangan baru sekarang lo aku apal si babel. Nabi Adam nyarios namana alangkah indah jika hidup punya pasangan. Tiba-tiba Allah perintah Jibril ambil tulang rusuk nomor 18 bagian kiri Adam, diambil tanpa terasa oleh Adam, maka diciptakan Hawa dari Madiyah tulang rusuk Adam bahan bakunya. Pak Nabi Adam menuju ke tapakur bayi bulan sebut ngalamun si Nabi maka nanya Nabi ngalamun emangna ajengan tukang pidato ngalamun biak jadwal tukang ceramah mah mun bulan Sapar mah pulang pamajikan anyun. Bu barang bismillahirrahmanirrahim. Nabi Adam menuju tapakur, tiba-tiba ya istri tulis pisan yakni Sayyidatuna Hawa teh Nabi Adam teh lalaki ningali nu geulis mah caper gitu loh salpok Nabi Adam awas Nabi Adam langsung ningali nu geulis kos urang sindang langsung cek Nabi Adam, hei perempuan cantik, ta'ali kemarilah engkau, come here with me, kemari engkau. Apa jawaban Sayyidatuna Hawa? Karena Sayyidatuna Hawa mirip perempuan yang disindang, punya marwah, punya kehormatan, dijanjikan ku hiji lalaki di media sosial, ketemu di pasar Cikijing, membawa mobil Honda Brio, wanita sindang pantang melangkah kaki tanpa izin orang tua dan tidak dalam halal. Kata wanita sindang, hei laki-laki meskipun engkau kaya raya, kalau betul engkau ingin mencintaiku, datanglah ke rumahku, lamarlah aku, maka aku akan persembahkan 1000 cinta dan kehangatan kepadamu. Hidup wanita sindang. Ya. Maneh boro-boro ke Brio ku enek geus gede-gede. Emangnya gua nggak tahu apa. Tong mainannya begitu. Udah begitu emang. Perempuan begitu materialistis di mana-mana. Makanya ente kalau kagak punya duit jangan pengen kawin dulu udah. Puasa aja puasa. Masya
Hawa majal mamulya he lalaki lain kaula nu kudu nyamperkeun anjeun kaula mah awewe dulang tinande anjeun nu kudu datang ka kaula anjeun nu kudu datang ka kaula. Laki-laki diberi peluang begitu sikat bro, ngelancang Nabi Adam semangat ngaranna laki. Begitu rek deket ke Hawa datang Jibril, bro tahan dulu, brother tahan dulu, Adam tahan dulu, kenapa Brid? Kamu harus nikah dulu sama Hawa. Bayangin Pak, eta Adam wae Pak kudu geulis baheula. Wah refleks Pak, mantap abi kapun bojo mah ulah sok nyalakeun geura lamun lempang bareng dua antek kan lamun di kota jeung abi sok sasarengan abi nyupir mobil dia dalam sekitar kota di lampu merah abi nyupir ai sabelah geuning sok aya wewe eureun na motor geulis sok suraseuri padah aing make Rubicon komo aing keur goblok hammer mah dikantet ieu we ka ieu nyaho si aing sugih sia karak suraseuri aing keur balangsak kemana aja lu tidak akan tergoda cai. Eta abdi sok refleks Pak, Pak Kiai abdi sok refleks. Reg kana motor teh muka helm saeutik bari senyum meureun. Jadi kali mobilna halus lain bagi aing kasep lain. Eta refleks pula eta klakson ku aing dipencet tidit kitu tah. Pamajikan nyahueun aing di kacamata hideung ye mata mah ka ditu. Ih cenah aki-aki kitu. Ih nih bukan celametan pengikut Nabi Adam gitu loh. Aduh. Begitu Adam datang ke Hawa, kata Jibril jangan dulu nikah. Kenapa? Ente harus nikah dulu sama Hawa. Bagaimana cara nikahnya? Tidak perlu daftar ke amil ke kawa, ada can ayah. Jeung sawali walinya langsung Allah. Allah ridho, baru itu namanya jadi keputusan hukum. Setiap keriduan Allah berarti putusan hukum. Kalau Anda bertanya, hukum mana yang benar yang Allah ridho? Nikah anjeun ngan cek Jibril naon mas kawin aja ente kawin ka Hawa pancan toko emas di Cikijing harita jadi surga kene cek Adam teh cenah kaula mas kawin arek kawin ka Hawa teh sholawat ka Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi. Ini hikayat ya, ini belum masuk ke penjelasan yang sahih, nanti yang sahihnya beda lagi. Cek Adam kami mas sholawat ka Muhammad sallallahu alaihi. Saksi Adam nikah ke Hawa, Jibril Mikail sebagai saksi perkawinan Adam. Adam menyebut nama besar Muhammad. Kata Allah setelah menikah, uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau di surga dengan senang, dengan suka hati bersama Hawa istrimu, tapi pepuju pala takroba hadihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ulah deket-deket tuh kena tangkal itu komo leuwih ti deket ngahar buahna metik buahna di imam ulah set Gusti. Tapi Adam digoda ku barang setan adalah segala bentuk kejahatan kagorengan nu susulumputan ngarana setan teu salat susulumputan ngarana setan. Jawab tinggal setan banyak jawabnya. Teu ngaji susulumputan ngarana setan. Teu ngilu gotong royong padahal sehat susulumputan ngarana setan. Geuleuh ka pasantren susulumputan ngarana setan. Maling duit rakyat susulumputan ngarana. Jadi setan teh ulah dinupoek wae sana jadi nupoek sok aya setan ngan setan tina bangsa jin. Bu barang setan adalah sifat sok ngawujud dina bentuk dua hiji jin nu sok aya di nupoek sok nyingsieunan babari nyang hareupanna maca ayat kursi ge malabur dua setan dina manusia eta mah dibacakeun ayat kursi kalah maledog ku kursi. Jadi kalau Anda baca ayat kursi jangan cuma di tempat poek, di kantor DPR, di kantor kelurahan, kecamatan bacakeun ayat kursi. Di polsek bacakeun ayat, di DPR bacakeun ayat kursi. Di dinya ge loba set. Buktina kamari Eko Patrio Bapak Urbak
kuya Ahmad Sahroni. Ayo, karena tingkah mereka seperti syaitan, bukan salah. Mereka tidak merugikan kita kok, hanya omongan. Jika omongan mengajari batur dimanfaatkan ku jelema nu kekayaan ambak-ambakan diserang di mana karunya menapa urbah dicongkot cangcut. Nah makanya yang rada resep kasih eta. Aduh ya tos Nabi Adam digoda ku setan, cek setan dam ente teu meunang ngadahar buah eta teh, deket wae teu meunang komo ngadahar, sebab ente lamun ngadahar buah eta bakal langgeng cicing di surga. Nabi Adam digosok ku bojona Hawa, akhirna kagoda nuang buah. Cek saha buah ulis ya? Buah kokosan cenah. Buah jamlang. Kuldi mah eta mah punten. Setiap kepala desa disebut lurah. Lurah teh kepala desa. Lurah bukan nama orang tapi nama profesi. Ngaranna saha tanyakeun ka lurah. Setiap nu diidopatkeun kana jannah pasti hulud, pasti langgeng. Buah naon wae nu di surga kabawa langgeng ku langgemna sur. Disebut huldi dinisbatkeun kana langgengna sur. Tapi buah nama ngaranna duka, wallahu a'lam. Duka salah, duka rambutan. Hapunten jika masih toh ujang kuit masih toh teh lain ngaran jelema. Masih toh teh nami profesi sebagai tukang nyisiran, disebut ayeuna salon, tukang salon meresan rambut, tukang salon disebut nama sitoh bahasa Arabna. Baheula aya tukang salon, tukang ngusok nyisiran, profesi eta disebut masitoh di zaman Firaun. Nyisiran anak Firaun ieu si profesi masitoh teh jadi lain ngaran Siti Masitoh. Tos, teraskeun gancang carios Nabi Adam kagoda geus cek orang dia geus ngiluan bae nganuang buah diturunkeun ka dunia 40 tahun Nabi Adam cerik bae di dunia tobat ka pangeran hayang meunang pangampura Gusti Allah. Pak, mana bojo mah di Jeddah, Adam diturunkan di Sarondib di India, orai setan termasuk iblis diturunkan di surga engke anu di Ispahan ya belah dieuteunana. Tah Adam mah di India di lembur Sahrukan kira-kira di dinya tah di dinya tadi India Adam diturunkeun. Mana jauh jeung bojo, mana diturunkan di surga kabayang sedihna Pak. Boro-boro kitu ajaran bapak gering nyeri huntu 2 poe pamajikan nyeri Pak nyeri kesel. Nyeri pamajikan teh kesel. Maka kalau saya safari dakwah lebih dari 3 hari, saya safari dakwah paling lama 4 hari. Karena setiap Rebo, malam Kamis saya sudah harus di Tasik, dari Kamis harus ada di Tasik, Jumat harus ada di Tasik. Pulang pergi saya, istri saya sudah saya bawa, Mang ikut tolong, kunaon, aku rindu dengan ulekan sambelmu. Kuring geus nyatu di mana we, nu bisa jadi simbol jika pemajikan lain. Mantak ibu pun bojo mah diancam ku abi, awas ya mun aing pae kieu lah sia kawin deui ku aing dijung jurigan. Lain masalah menang kuasaan bae ya. Kayak MUI pan dewek teh nya dina teh beak 2 miliar. Parabot di kamar dewek eta saset geus leuwih ti 38 juta merek lagi IKEA. Kasur sangaran meuli aing, pergi ngaca nang meuli aing, shower nang meuli aing, terus mun aing paeh manehna kawin deui beureung salaki anyar masuk ke kamar aing. Sedengkeun awewe ayeuna mah ya usah dengekeun mah siapa usah. Awewe ayeuna mah bausan 10 poe ceurik jiga punya salaki paeh geus 30 poe kan itu mah glowing. Kata awas jika hingga pemajikan sia kawin deui ku aing deuleukeun. Istri saya menjawab, Abah, daripada Abah meninggal dunia dan saya harus kawin lagi tidak Bah, lebih baik saya yang mati duluan Bah. Aing langsung tarik amin.
menunjukkan penderitaan lama sudah tidak bergerak dan tidak bisa apa-apa. Ya, Pak MUI kuring di Banten, di Jakarta disebut, di Bogor Sukabumi disebut singa podium, singa soalnya dina panggung ka imah mameu taluk nama ya Pak MUI tamu guys diberi cicing ku pamajikan, namun pamajikan ngecebrek ambak-ambakan kurang dianggap radio butut tamu geus taluk ku pamajikan terdiajak ngomong nyuguhan biasa ngasongkeun baju biasa molor atuh ditangkep biasa tiis kos kita bohong jauh tersiksa batin pamajikan ngan kicup bos cacingan matak ibu lamun ibu boga protes ka salaki tongko omongan eta bisi bidarakan geus ibu ku kicup kos jelema mabok askomin obat cacing salaki teh kala kakarunya bapak majikan nikah kita lewati tapi lamun ngecek norlang kok ini anggap radio butut wali daige nyatu menyatu aing wali daige gua masa iya Nabi Adam ibu cerit 40 tahun Rabbana ya Rabbana sarandolana wa ilam wa tarhamna lanakunanna. Nah cina kaidina Qur'ana ge robana dolamna make robana ya robana ditakror rapad robana namun ada bodoh dakula mah kaula mah teu niat maca Qur'an maca ngadom maca doa lamun niat maca doa mah teu naon Allahumma rabbana atina atampi ya rabbana atina ngan pada temetukan kenal di kasratil istimal jeung di takfifna dibuang ya nidahna ayo maca doa niat maca doa teh jadi masalah ngan lamun maca Quran ya rabbana zalamna anfusana haram ata kuring mabunga tadi ngadenge kori eta kori nya bisa maca kitab kori siti eta lain saukur tukang ngeunah sawala biri bisa maca kitab mertuana anjeunna mah keluarga mama cintawana ama cimanggo guru kuling eta kang ngondang kori nu kitu kori nu dicus ngaji lain saukur kupe karena bu maca Quran teh hese kuring mah rumasa bodoh anak kuring sok nyalahkeun kuring bari eta ge dina media sosial anak dina telepon anak kuring nu parawan umur 22 tahun sudah 4 tahun belum pulang di Yordania dulu penghafal Quran dari Banten kemudian mengambil qiraah sab'ah di Jawa Timur setelah beres qiraah sab'ah sekarang mengambil qiraah asroh di Yordan dan menjadi mas'ulah penanggung jawab beberapa santri perempuan di Yordania asal beberapa negara anak aing kawewe kamari mangirim video luhureun kobong aya rudal di Iran teh ning ka Israel pan kobongna teh deukeut ka perbatasan ngan 2 jam pun anak ngintunkeun video kapun pojok lewat Instagram WA mah teu bisa bebas di Yordan teu meunang macab bae dibatas ku macab Syafi'i akidahna Asy'ari Maturidi teu bebas beda jeung di Mesir bebas di Yordan mah ketat eta ngirim video bom luhureun kobong bari seserian ka indungna ceuring abah kumaha kurang mana can gawe kira kumaha bisi kuring langsung amuk cengeng kalaulah anak kita mati sedang cari ilmu syahid terus gembira kita punya anak begitu cengeng mislah cengeng ayo Allah perangan hirup teh serahkeun ka Allah anak urang lagi tinggal di tegar kunaon maneh ku ceurik bobo we pun bojo pelebah majikan nu sare aing nu ceurik sorangan pan anak kula teh keur neangan calon minantu ieu teh syarat calon minantu kaulama teu kudu anak nu beunghar teu kudu anak kiai syarat kata Al-Qur'an kata Jamul kata Alfiyah Suyuti di samping Alfiyah nggak sakit kan ari Alfiyah Abdul Malik standar kok standar asal ditambahna Jamul lamun teu kurang 15 juz juman teu ulah pokok kudu katalah sanajan anak jelema balangsak bisa kitu datang ka imah mobil ku yang dibelikeun imah ku yang dijieunkeun dahar ku yang diparab tiap poe ku ulah hareueuh
insya aduh ya Nabi Adam cerik bae 40 tahun nangis Nabi Adam barang tos 40 tahun kakarak Nabi Adam emut terus tanggah ka langit ngadoa ka Allah ari tanggah ka langit lain berarti Allah di langit langit mah kiblat ngadoa Allah mah teu di langit sebab langit nangieun Allah Allah teu di aras sebab aresna nangieun Allah boro-boro Gusti Allah Mang Ocit di Tasik tukang nyieun boboko tara ngajedog di jero boboko eta ku bodoh-bodoh teuing PMUI aya Allah di aras bersemayam Mang Ocit nu nyieun boboko pasti Ocit sebagai sone boboko nangieun Ocit pasti masnuna solikna anu bangsa makhlukat walik hadisah ayeuna boboko makhluk anu hadisah ngan diumpamakeun holik jeung makhluk pasti Ocit leuwih ti heula ayana tibatan boboko nangieun Ocit beungeut boboko moal akur jeung Ocit tara cicing di jero bobok komo pangeran Gusti Allah kiamu kan biasanya jangan pakai B huruf jar binafsihi ya tahu majul majaji kayak kali itu napan temi kabutuh kena mawadiul hulul dan mawadiul kawan mahal jeung makan beda mahal jeung makan geus bisa tengarti bu tanggah Nabi Adam kalangit tanggah naon cenah barang sunah doa ngangkat panangan kanggo pameget saukuran tak-takna kanggo istri ulah muka kelekna sebab ada yang tergantung berbahaya kudu rapat ulah dibuka lalaki mah sunah diangkat ngan ulah luhur teuing lamun ngadoa wanangan luhur makruh hukumna kecuali dina istisqa menang sunah ngangkat panangan komo dina khutbah Jumat nu kadua mun imam ngadoa euy makmum ulah tarik-tarik teuing ngucapkeun amin siapa jika ngadoja ka khotib ieu mah imam ngadoa dina khotbah kadua amin juga pada hilat teuing di khotib deui sok teu alelin bisa segala corona dibabahas dina khotbah Jumat segala MDG dibabahas dina khotbah Jumat ulah Pak abdi cicing di kota Tasik di alun-alun ngan sakilo ka kantor wali kota sakilo Pak punten ka DPR ngan 500 meter maaf Pak di masjid saya sebagai sesepuh DKM alhamdulillah meskipun ada Muhammad yang persis di situ saya tidak pernah terjemahkan khutbah Jumat percuma diterjemahkan ke unu ngamplop ya biasanya PMI nusok udah ceramah di khutbah Jumat untuk payu ceramah dendam khutbah Jumat segala dibahas tuh. Nauzubillah ini Nabi Adam tanggah ka langit tanggah ka sarang as'aluka bihaqi Muhammadin illa ghafarta li abdi nyuhunkeun ka Gusti kalawan kahormatan kaagungan Muhammad kecuali angin kudu ngahampura Gusti kajisim abdi Allah masihan hampura ka Nabi Adam saenggeus 40 tahun tobat karena Adam tawasul ku jenengan Kangjeng Nabi Muhammad bayangkeun Pak Nabi Adam memeh Nabi ayah di alam dunia
boro-boro di alam dunia duka 1000 tahun deui Kangjeng Nabi diciptakeun ku Allah. Nabi Adam pernah ningali dina tiang ares waktu di surga meneh turun ke dunia. Anjeunna aya 2 kalimat nu agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Adam ditaras ku Allah, Adam manjeun nyaho Muhammad teu uninga Gusti ngan abi yakin jenengan Muhammad moal pati-pati direndengkeun jeung jenengan Gusti, lamun eta jenengan teu dimulyakeun ku Gusti abi nyuhunkeun dihampura kalawan kamuliaan eta jenengan. Saur Allah, Adam Muhammad turunan anjeun, Bani Adam ti anjeun bakal jadi nabi anu panutup, moal pati-pati kami nyieun anjeun lamun teu nyiptakeun Muhammad. Masa jelema ayeuna katurunan ka Kangjengna, katurunan Kangjeng Nabi darusun. Ya, lamun teu percaya Habib lain turunan Nabi geus cicing sia teh ngajedog, loba omong. Ulah nepi ka ngabatal-batal ngasa batur. Aing mah teu percaya Habib teh lain turunan Nabi, aing mah teu percaya lamun lain Nabi turunan Nabi. Cek aing mah eta teh Habib Al-Habsyi Al-Qab Al-Anu ngan lain aya Al-Quqat. Kaulah mah teu yakin eta lain nasabna tersambung. Geus cukup yakin we sia, tong bari ngahina tong robot. Masa ieu jelema ayeuna nanaonan ieu jelema ayeuna. Lain nguruskeun nasi, lain nguruskeun agama, lain nguruskeun alak, kalakan ngurus kuburan diancur-ancur betul. Kalakan Habib di Maruswa naon untungna, naon untung. Ya Allah ya kan Pak abdi demi Allah sanes pengurus FPI tapi ayeuna Habib Rizik abdi muji ka Allah alhamdulillah Gusti aya Habib Rizik ngagugurkeun kewajiban para kiai sa-Indonesia terutama merangan pamaksiatan balde di Jakarta. Anjeunna teu pernah ngarugikeun urang Pak, teu pernah nipu ka urang, teu pernah ngarugikeun negara, teu pernah nganjut duit negara, teu pernah korupsi, teu pernah maling, teu pernah berbuat zalim ka rakyat jeung bangsa. Kenapa beliau dimusuhi begitu sakit dia mendukung? Lamun terasa sia teh ulah. Aing mah boro-boro ka Al-Habsyi Al-Qab Al-Habsyi Al-Idrus Asyegab boro-boro kanu kitu eta nuturan mulia. Aing mah ka anak urang di lembur ge hormat. Urang mah ibu kaputra mama Eman Abdullah pangrasa akang ajengan meneruskeun pati teh. Urang hormat karena ningali jasa bapak. Bener gitu bener. Urang mah ka anak mantan kepala desa hormat, ka anak mantan camat hormat, ka anak mantan bupati urang hormat, kantenan ka anak nu ngarang kitab, nu nyusun Bukhriyah, nu ngarang risalah muawana, nu nyusun Simtudoror, nu nyusun tahlil tawasul di mana nih harana Ka'bah Alawi. Punten, kuring ngomong kieu lain berarti itu bagus karena ngomong Ka'bah Alawi, bahkan itu bagus mah lanceuk keur Al-Habsyi. Keur Asyegab terang nyebutna lanceuk. Duriah Cirebon, Duriah Banten, sadaya Habib di Indonesia tapi lanceuk Pak kadinya sebab lebih kolot ti Ubaidillah tadi ti baheula ti tara-tara saya ieu zaman Jarkowi hidup urang sindang siap moal ngomong-ngomong nasab siap ulah pikireun ngajedog we mending keneh ngaji daripada ngomong ke nasab nyaho ilmu nanti geus nganti nasibeun sia dagang cilok dagang bala-bala dagang cuangking geus. Amin ya robbal, amin ya robbal. Maaf kuring ngomong kira berarti ngabela oknum Habib Nusalam, oknum Habib Salam kudu diomongan. Mata kuring kamari di Jakarta Habib aya 50 Habib, ente jangan dulu mau ceramah kalau ente nggak bisa nggak ngaji sorogan, ente ngaji lagi dengan gengsi, jangan karena irung mancung saya jadi hayang ceramah kita bisa ngaji. Tahu mah abi sebagai getih Banten berkewajiban kadulur ngangeunta. Masa eta Nabi Adam Pak. Canterangan sama Muhammad seakan dia Nabi urang cerita Allah as'aluka bihaqi Muhammadin illah ghafartali turun pangampura Allah ke anjeunna. Terus dina riwayat Imam Tabrani nu disahihkeun tadi ku Ibnu Hibban Pak ayeuna tadi mah Adam dina tafsir Ad-Durrul Mansur fi tafsirul maksud Pak dina hadis Imam Tabrani Ummu Fatimah mau ibuna Ali datang kana cek Nabi ibli ummi Fatimah binti Asadin bihaqi nabiyika wa bil anbiya'i min qabli hadis
Ya Allah, hampura ibuna Ali Ummu Fatimah binti Asad, abdi nyuhunkeun ka Gusti dihampura kalawan kahormatan Nabi anjeun berarti dirina wabil anbiya min qabli jeung kahormatan nabi-nabi memeh abdi imma nabi nu tos maut wa imma nabi nu can maut nepi ka ayeuna opat nabi nu can maut hiji nabi Idris langsung ka surga can maut dua nabi Khidir Balia bin Malkan eta ayana di sungai di walungan mantak mun aya bapak-bapak ngusut teu balik-balik tilu poe eta keur ngaji jurmiah ka nabi Khidir bari carekan bu tersorogan ka nabi Khidir tilu Nabi Ilyas mah pak ngajaga daratan gunung guha engke Khidir jeung Ilyas alaihi wassalam diijajahan Fatihah ku Kangjeng Rasulullah nu kaopat Nabi Isa engke diturunkeun di Munara Putih mantuan ka Madinah ka Imam Mahdi ngabunuh Dajjal di Palestina menjadi negara terkaya sealam dunia amin ya rabbal barang Kangjeng Nabi wae tawasul kudat dirina jeung para nabi sejenna Masya Allah nabi urang mah memeh aya jenenganana geus manfaat keur Nabi Adam urang mah umur geus 50 tahun ngaran urang teu payu sa RT acan komo ka warung nu geus loba hutang urang Pak, urang mah ngaran urang teu payu, komo ngaran mubalek Pak. Kenal ceuli teh panas Pak, ceuli teh panas ku ngaran mubalek. Mantak abdi ge bingung ieu ti iraha mubalek kudu masang foto. Tiap tablet akbar eta foto mubalek gorode. Di mana mah cek aing naonan sia duit kitu-kitu. Meuning keur ketua DKN, keur tukang adang dari parkeun spanduk foto mubalek gede. Dan geus ngaji mah foto mubalek eta dina banner baliho teh dipake nutupan kandang hayam teh. Siate nanaonan mubadir zaman mama ajengan baheula mama Abdul Halim mama Sobari Ciwedus mama ajengan kalapa kadu gede mama moy tara kikituan tara make puta foto tara ayeuna mah panitia teu pede tiap kamu balik ngonang minta foto kapaksa aing ngedit foto aing karena kasar selfie ya Allah Bu teu aya hiji jenengan kecuali jenengan mantena bujang-bujang ibu Masya Allah bujang-bujang pangkat urang Nabi Adam lungsur pangampura tos 40 tahun tobat sabak dan nyebat jenengan Muhammad sarang bismillahirrahmanirrahim pangkat Abu Lahab bae tiap poe Senin dina Sahih Bukhari keluar tina ramokna selap-selap ramokna keluar cai tiap poe Senin tangkurak Abu Lahab ngempeng ngenyotan cai nu bijil tina selak ramokna ditanya ku adina Ki Abbas dina impian panggih satahun geus Abu Lahab paeh Kang kunaon sababna bisa kitu cek Abu Lahab kaula dina tanggal 20 April 571 Masehi 12 Rabiul Awal tahun gajah rada berangan Suaibah budak kami ngabejaan Aminah ngalahirkeun Muhammad kami atoh terus Suaibah diberi hadiah dimerdekakeun bari dititah kudu ngilu nyusuan orok Aminah sabab eta kaula dibere keneh ku pangeran cai dina ramo dikenyotan tiap poe Senin tapi suku kula dampalna ngakotrok seuneu neraka Abu Lahab ibu urang ngalahir ka dunia teh jejeritan aduh Gusti aya jadi umat Muhammad teu urang mah umat 88% diskon lahir geus diadanan Allahu Akbar engke disebut Kangjeng Nabi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah begitu lahir urang geus nganguping jenengan Nabi Muhammad boro-boro tos lahir keur dina kandungan syukuran maca marhaba rabbi faghfirli dunubi ya Allah bi barakatil hadi
ya Allah Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bibarakatil Muhammad ya ya Pak Allah jadi tuna Rabbi faghfir li dzunubi ya Allah bibarakati miftah pawujik mulai komo Rabbi faghfir li dzunubi bibarakatil jatawi mulai Masya sing horeng ke buka dina surah An-Nisa ayat 64 lamun aya jelema fasik jelema kafir tobat datang ka Nabi minta hampura ka Allah Nabi ngadoakeun ka eta jalma supaya Allah ngahampura maka langsung Allah ngahampura ka jalma nu dipangmintakeun hampura ku Nabi ka Gusti mata urang Rabbi faghfir li dzunubi wa barakatil Muhammad Geus sekolah Abu Yasanja Kadukawang Riyadul Alfiah Banten sahajalna tukang dagang tukang usaha manisha naon wae pagawean profesi supaya barokah artosna barokah hasilna bari digampilkeun ziarah umroh ka Mekah jeung hajianana carana syariatna sur Mama Abu Yasanja tiap wengi ulah kendor ulah kurang maca 150 kali shalawat Ibrahimiyah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sadayana kama ta'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sing tarik wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ki Hasan Basri wali Allah zaman baheula didatangan ku ibu-ibu Ki Hasan kaula boga kolot geus maot puluhan tahun teu kaimpi-impikeun ku kula kumaha carana kaula bisa ngimpi jeung almarhum kolot kula dijawab ku Syekh Hasan Basri anjeun salat sunat 4 rakaat beres ba'diyah isya salat di 4 rakaat dijieun 2 kali salam tiap rakaat beres Fatihah maca al-hakumut beres Fatihah rakaat kedua Fatihah al-hakumut rakaat berikutna Fatihah al-hakumut berikutna terakhir rakaat kaopat Fatihah al-hakumut terus maneh sasarean nganggigir mayun ka kiblat maca sholawat ulah eureun kecuali maneh sare insyaallah dina sare bakal dipanggihkeun jeung almarhum tos maut dina di alam pangimpi insya bahkan cek ulama sholawat bisa dijieun atakah sareng bismillahirrahmanirrahim wiridan mu'aman di akhir zaman adalah istighfar sholawat istighfar salawat, istighfar, salawat, istighfar, salawat, salawat, eta we ibu beurang penting istighfar salawat ulah dikantun terutama pada subuh memulai pagi hari dan siang hari dan pada maghrib memulai malam hari ulah dikantun sabada subhanallah tibutilu alhamdulillah tibutilu Allah akbar tibutilu la ilaha illallah 100 tapi 88 nembe sholawat bade keing 10 bade keing 20 ulah ditinggal abdi nedah hapunten ulah wakabubar ke doa ku kiai sepuh abdi bade pamit langsung tos tekiat ada lungulang deui bisi ngagubrak di jiga kamari karunya si Bebek di bumi beliau sudah resah tadi ke saya my darling Beb, cenabah abah nanti ceramah ya until 1 hours hanya 1 jam saja jangan lebih dari setengah 11 segera pulang aku takut abah sakit lagi bahasa ada iya tenang aja yayang cek aing yayang ari jengkol dihakan ka sakitu abdi nedah hapunten sanes teh hoyong tos lungleng pisan ka panitia hapunten ka para kiai hapunten abdi langsung pamit moal tuang heula teh dibere teh teu nyawa inget ngan cenah aya ajangan hoyong ka ih mun hayang katoa bungkuskeun ti ayeuna sia mumpung aing can turun eta tak akal bulusna mubalik teh kitu nya barang bismillahirrahmanirrahim mubalik mana saja boleh diundang
sepanjang tidak ngacak-ngacak lembur dan mubalik hanya menyirami semangat agama. Tetap saja pakuna agama, condongna agama, betonna agama, kokolot agama, kiai, ustad, dilembur urang, nu wajib dihormat, dikupingkeun, dituturkeun. Mubalik mah wajib diundang, wajib dibere barakah. Ayo kami atur. Allahumma biqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doyan piwuru keranggeyan patwa piwujang ngagalinden matak nindeng keur itek nalika